teuing lah aing tiba heula ya bade gede tinggal ngomong sinar gede hulu si anjing dulu nah eta wah enak kumaha teh jeung budak Bandung gitu sorry kabura kira lah jeung aing ulah nona jeung aing jika ada apa itu bener dulu ya pacar dulu ya nak miring kalau lu ada di luar dah kali ya sarua normal topani gelis sikani gelis kemudahan menang saya malah yakin akan deh ke rumah calon raja sekaligus kawin dua wewe bener ya singkat baca-baca ngomong deh Mari. Nah itu teh asa apa itu kita kursi belah kulon pantukarna asa wawuh kaula Suara itu tempat anu ngariung aja di mana Berwana itu tinggal itu salah sauran kayak jagung gede Berwana lu nah jika Bima aduh gusti wah nah bener aduh aku persis itu alah tidak bikin sasir eta Arjuna aku lah sadewa naon ini kemudian karep bae pada geus moran kapan geus sini kabulung itu jika jika mah berangnya tuh jika mah lain nah itu berserupa deh itu dimimiti awak lebih ke arai keluar ini berakar bae itu anu make rasukan kabrahmanaan anu segala bodas jika panawa jika lain di mana-mana gini jika mah lain ya eta itu lah suka gitu tanya pada ini Gusti Miami teh kotak teh kosong Sukro pantau ya asawau itu udah ada siapa gitu mana eta anu dagang ya masa yang mereka kerbele ini mahayu jika jika mahayu tetep jika si apa itu eta anu panjang irungna dagang asal heksos risol aya yuk risol obat kumur semohon sobek belut aya yuk nya cimo aci di gemol Mangal nuju isyarat kasaha sumuhun kasalira iya kan dia kalau nak beli ya dia nak beli ya dibacok boleh ya segana yang milik aing euy kayak nu bajong sah bener jika anak Bapak Semar juga nah ya dari berasa apa ini ada bodoh itu konten kurang kapi ini ada peryogi naon kurang teh botol teh kotak aya bacang dua deui kurang kumaha
kacang jerona tukang gamang aya lelemper aya gitu bugis semohon ya permen loli gitu lolgep aya hexos permen pik aya permen pis aya semohon naon aturan diperyogikeun cek kaulah gitu ini mana ulah jaga mana semua disimpan di tuhan akun tukang becak ulah ya dibantu sekali ya nah besak tanya tak ya sukro ulah kacang mede aya ulah semua suuk aya ulah bari eta naon jika roti tanya teh pemper ulah bieu kayak semohon pemper ya aya genep deui semohon di bat merah betadin aya ari eta jika roti jadi ieu mah sok teh ulah Oke, di Bajong bukaula dibeli kabeh bukaula. Semohon. Malahan bakal dileuwihan, beak modal mah sabaraha? Aya penginten kana 200.000-an dibayar bukaula 1,5 juta. Oh, gede teuing. Oh, gede teuing. Lumayan. Kalau biasa apal kasarina apal aku mah pernah kena me ayeuna kurang ari mang apal teh ka kaula aku yang kurang salah bener ya lamun teh salah masalah teh mang dakwah teh mangga tuh kurang dia heula tuh bener mendawatan mal beja-beja ngaran abdi abdi mah moal ngabukakeun rahasia dunungan bulan cek dunungan hejo-hejo gitu pada umat-umatan abdi dunungan teh dawala lamun anu nanyakeun maneh dawala lain gitu cukup hari Bapak Semar ya kan dia maot tekan Bapak Semar iraha maot nah abdi kita can tenah kurang abdi geserek yuk tenyaho iraha nah kurang aduh anu bener Bapak Semar teh maot terus maot kurang Kami Semar Bapak abdi aya keneh kurang beri saluran abdi kantong bolong kurang di Panawa di mana? Mau beja-beja jenting pintu dina beutun abdi mah jeung tibatan mukakeun rahasia amanat menjadi nunungan berat amanat mau beja-beja tadi abdi ka itu heula teh belah ditu ngariung kan di ditu ngapani cek abdi cek nunungan kade dawala bisa cak-cak bodas gitu rahasia jaga bisa nanyakeun lain mah gitu maneh dawala lain gitu bisa nanyakeun itu Panawa lain gitu mau cari janji kawe nah bawa 1,5 juta gitu nah makanya yang masihan atau segala pada di abdi-abdi ayah atau merepotkan mohon atau bener aduh kabe orang-orang kurang wae nya ye kumaha beri kesempatan kaula daftar diri aya receh diri keur ngadaftar deui aya sok kan kade salina ulah deuk cik oh atuh moal hei kana mana jeung aing di sini yakin
lamun kitu carana bener. Yakin yen Panawa teh kena lara ulah kena pati benang di ala-alarana tapi patina estu Panawa hese Bima Arjuna Nakula Sadewa Yudhistira adi akang geuning salira teh aya keneh haula deuk gini deuk ngadogotan ka salira sakan leuwih tegas aduh Arjuna Bima aya keneh di dieueun salira Panawa di Astina Kurawa sadayana bubar katawuran atul lajeng ieu Raden Kakasrana atanapi Raden Aladara ngadaftarkeun diri gesan mayunan jago saemana Arya Gandawara Gandawara saha ieu kaula kakasana saking Madura harja nu geus ngadaftarkeun diri sabak inu bapa nu ngayugawah maneh dipayahan baik sia sobat kakasana ieu modal sia sahabat inu anu baheula dipayahan wah laina saya ye bilih salira kirang kuning kana aturan ieu perang saya uluh maing we oleh jeung aturan-aturan ieu jago we oleh modal siap mereka sepertan kisah Stiker sayang Tulang Barat karena malah dipun balang atur rag-rag di tengah-tengah anu nonton seueur anu katingang ku Gandawara wah licik betul licik oi aluh mun hapunten anu nonton cangkengan ieu suku potong jika nama ngapriksa bola ketinggang ku salira ya hulu pitak tuh Mang paman kana mana mun Raden nah kumaha ieu ieu bisa-bisa didiskualifikasi ku kaula bisa didis ku kaula apa dia aturan perang teh kumaha ieu teh saya musuh salira di Mandura Harja cenah kitu calon raja di Mandura Harja Kakasrana oh kitu komo calon raja atuh panuhun Raden panuhun ka sanderek Kakasrana teu dibenarkeun salira ngalungkoyongkeun ngaragrageun di tengah-tengah anu nonton lain lah wa aturan deui nu penting aing mana ulah curang saya dua jeung siana dikitik wae mundur Raden mundur bae hayang nyaho kumaha petana hayang nyaho aduh Gusti tiasa dicopot ya
sarwana jeung panitia baik dikisik sia kana mana maju coba pintu anu kedua kali kakasana kakasana sifat licik dimugudah nyerahkan dulur eta saban-saban keur budak anu kaleci kadang-kadang kaleci batur disapurin aja sekolah ku panitia dicarang supaya ulah mur ngalungkeun lawan ke tengah-tengah anu lalajo der dialungkeun ka luar kalam atuh loba nu korban anu nonton tinggalikeun Narayana kang ulah licik itu saya ulah baik goblok sia pelajaran hari hoy Drupadi ieu kaula bakal jadi calon salaki salira geus aduh mun licik-licik teuing eta teh kos lain calon raja kapena-pena teuing apa sini sababaraha kali teu meunang dicarek supaya ulah ngalungkeun ka tengah-tengah nista maja utama ayeuna anjeun geus 3 kali ngalungkeun kaula rasa kena kaula bakal males anjeun kakasana anjeun bakal dialungkeun ku kaula tapi moal ka tengah-tengah kanu lanjut tapi anjeun bakal dialungkeun ku kaula kana tumpukan batu anu aya belah ti kiduh ieu ti lapang rasa kena nyahan sia wayah rahasia ngan moal nepikeun ka diparagatkeun nyawana anyit bakal dialungkeun kana tumpukan batu rasakeun ayo Allah Raden Alasara rag-rag pisan kana tumpukan batu atuh teu emut di bumi alam. Bersai hidup jago hidup dah panuju batur puas euy puas euy puas silah kena batu kang kakang kakak sana mau apa
Tapi ngarek hap keneh itu. Ingat beureun. Waras tu makani jati-jati tu makani waras ingali ya kemang cangkok bijaya ku suka kemang cangkok bijaya moal. Damang saida. Kurang saya tu gila bukan pada punya jaga tengteingan jaga saya marah tidak lupa kena tumpukan batu hampura cek kau lagi ulah maju saya tu kalau lah kembali jodoh akang satu cepet aneh kah ini teh kawat tengah degetan kita ini teh kena korsipan tukangnya itu belah karet bener panawa mana sini itu tinggal ikan bima banyak banyak itu Yudhistira benar itu Bima itu pang tengah hari nah saya udah ini mana siapa aja ya siapa sih kalau ini logik siapa deh sagar ada coklat sagar cepot ada deh kamar tuh kena bunuh jang ini sektor di Paciringan dewek biasa di tidilaan celana deh di gusur anjing celana bisa ke mana dulu oh ya wajitan saeutik anak saya tinggal artis ya yakin ini para wadi hirup kene sekau lagi hirup kene hebat nuhun ayah kene dulu ratu syukur bagja jadi ayah kena pikir bunga panawa ayah kene dulu kaula kapok poroto kaparan belah akan ditemo ke ditnaplokkan kanya akan berapa ulah taplok keluar dia goblok sudah jadi ini sih dari anak lajeng dina mangasana dinten katujuh enjing-enjing Yesai Mara karantos daya nu ngadaftarkeun diri margi sadayana gila ku kagagahanana arya gana mana luhur ku ilmu cemar panalar subihing ku pangarti tohaga ku pangabisa atuh kajan tenanana jago-jago pada ngompot ya saya marah pada ditutup di tengah tujuh ku panitia saya marah namun anu nonton kantenan anu icalan sadaya ngerasa dirugelkeun margi anu icalan cikeneh balanja modal disadayana hampir diseepkeun kari-kari saya marah ditutup atukan tenan ieu bungguhan tuangan bakal buruk bakal mubadir kayanana moal aya nu gagal kapastian rugel masyarakat anu nonton eueuh-eueuhan malahan maledogan ka panitia kucangkan aqua foto aqua ngarasa teu panuju kaputusan panitia nutup ieu saemara sedangkan anu tiasa ngiring saemara
tingawitan dinten kahiji dugi ka dinten katujuh gumantung kana kasta-kasta tiasa ngiring Sayemara di tingkatan raja Senopati-pati sareng Arya oge para pejabat menteri sareng bupati kalangan anu gaduh jabatan sareng anu seueur artos atuh salah sawios perwakilan anu nonton perwakilan anu icalan nyerobot ka ruangan panitia ngademo sangkan ieu Sayemara diperpanjang atau tapi diperleng dina mangsana dinten katujuh ieu dugi kasonten kumaha cara sareng katangtosanana sangkan teu aya dina karugelan atuh teu kaponah deui wakil masyarakat sareng panitia dogdag dina meja marebetkeun keyakinan kalayan kahayang sewang-sewangan lungsur Dewi Drupadi sareng Dewi Sri Kandi mermanahkeun kana ieu permasalahan atuh dirinya kalayan Mahaprabu Drupada oge lungsur nya tujuan yen ieu Sayemara pranggodogan diteraskeun dugi ka sonten cara Sayemara dibebaskan tanpa dipungut biaya tanpa gumantung karena tingkatan kasta-kasta Bane Brahmana Bane Wesya Bane Arya Bane tukang atik tukang ngangon tukang kineu tukang ojek tukang beca dibebaskan asal gaduh kawani biasa ngiring Sayemara pranggodogan berbar kawat anu kas surah manghaba-haba surah kenal ya hidup nen Drupadi hidup nen Sri Kandi hidup baginda Maharaja Gusti Drupada betul hidup panitia hidup panitia hidup panitia hidup panitia jing dibebaskeun cenah batur ieu yo teu make nafkah teu make duit cenah yo bebas asal boga kawani dan tukang kineu tukang ngatik tukang ngarit tukang beca bebas asal boga kawani ieu jing ulah katuhun dasar di kamari keneh di ragosa deh sasmehni deh jing bani aya kawani umeh hah ya kilo Sayemara di luar Sayemara ya apa beda dua bisa kilo sekalian jeung adina misalnya siapa deh si Benti siapa teh di luar ada deh ya kiluan Sayemara banget benang kuanonya Lajeng Brahmana Bilawa uluncat ka pakalangan Sayemara ngadaftarkeun diri sadayana ngarasa kaget kantenan para Kurawa Maharsi Kombayana parantos sidik ngayakinkeun tapi samar nah eta teh Bima atana pisane Serah kenal betul hidup Brahmana Bilawa hidup Brahmana Bilawa
ngarangan nampu kita Rahmana Pirawa mawas kadang katon pada Samia pada ngayuda ya ganda mana kaulah daftar lain kahayang pribadi tapi kaulah ngadaftarkan diri demi bebelah kalau jadi dulu di mana-mana kaulah dikersakan menang si Drupadi mau dikawin baik tapi bakal dipasrahkan karajek aing kasih wijakanga di mana-mana sisi kani menang dipasrahkan kasih kandi warhadala pasrahna baru hidup pilawa baru ingat kasih jenat percis pisan kieu si jenat teh tawah lamun aya keneh anak kaula si Bima percis pisan kieu awakna manis sarupa pisan dipeungeut tepi ka sorak ulah kaget sago ari saira teh saha jenengan teh ngaran kaula Brahmana Pilawa saha Brahmana Pilawa jika Bima anjeun teh lain aing lain Bima tapi Brahmana Pilawa rasa mati nu papan we juga inget-inget sambil bae Drupadi si Kani bakal dikondol ku kaula hari anjeun teh bogoh ka Drupadi jeung si Kani si bogohan teu aing geus boga aing pamajikan malahan tiru aing nyanu pamajikan aing ayeuna kerono genep bulan sakedeung deui aing mah dibelut percis bisa Bima percis bisa sarupa coba motor cerita siap orang gelut jeung aing lihat kada mana Brahmana Pilawa punapa kada mana ieu kaula boga ajian mungkah wartegna ngibang kana 1000 gajah tanaga kaula sanajan anjeun jangkung gede ku kaula moal burung ka ungkuran ku tanaga kaula coba aku teu ngladeni tega larawak mereka tega Raden Brahmana hidup jago hidup wah
bangsa tega inget karena kain si Bima percis pisan Bima jenat lamun aya di kieu pinantingan jika kuda papasangan muling rarakitan dua-dua nana awak daya kawan daya anu unggul malahan Bima beki dia beki lesih tanagana jika anu ngulinkeun tenggelan Bima beki lemah sedengkeun tenggelan aya kana manah beki lami beki bedas kayanana Bima matak pikahariwangan para saterekna Raden kanti warhatna Kakang Semar Kang ieu nu wayahna kan pikahiriwangan lanceuk kula Bima simohon Brahmana Bilawa jiga anu kateter tanagana nyarakeun kasalira sepuh kedah kumaha luka biasana naon kisim abi diwu kacongo-congon aku amis puhuna ge parantos gamos ulan lamun Kakang Semarnya kapanawa grabuktikeun oh gitu ulan buktikeun Kang simohon mudah-mudahan margi setengah atau setengah 5 itu ulan kumaha lamun kieu weh wayahna salira hiji ewang atau tapi 2 lembar ewang nyepeng seureut ya di mana-mana Gusti Bilawa ngaleret ka dieu wayah tojoskeun eta kucurug seureuna tojosan sarea lupi maksad kita terciri luka lali luka kumaha itu Gusti Bilawa teh da moal aya di piantieunana lintang ti kenah di tojos tangakna kuku pancenaka waktu saja binati kitu salira kedah ikhtiar jalan pribadi wasi mohon ya abdi bade ngaketerang si dawala ya dawala naon bapak ka dieu sia ka dieu rek naon ka dieu hati-hati buru-buru ka dieu sia saparatosna badanten dawala di piwarang gegeloan perinyanah daun sirih ditojosan curug istilah yang batur maka anak dari nangna di neng-neng di bang-bang di benggel di pak ting pelekuk kita gelo kain yang cing panayagan salah seorang sugan aya nu pernah pengalaman gelo aya salah kayak kita nu kongsinya gerabah tapi badeng ngiringan batuh
kumaha mimitina gelo teh ya aing jadi gelo deuh ya oh dari tojos ku bapak Jos iya sareng Rudi tojos iya sareng lihat iya sareng Rudi tojos iya sareng Rudi tojos hei kita nu gelo asup apa kalangan itu Nu gelo jo. lawan nu gelo aja Nu gelo meking. kita nu gelo asup Tanah baturan si Bejo eta. bu biji lah tuh jelema teh eling sugan mah eling saban eling romingkang di bumi alam dharma wawan bukan wae wong duge helos ya gelo namun kita biji keluar ieu teh keur samara naon sampe keluar gelo sia gelo sok gebung ku aing sia sok lu jangan tereh ada boro-boro garan tojos eta seru Bima Surti lajeng ieu parantos andar aya kana mana dirogok pisan tengah mati bisa Hussein iya teh Bima teh memang baik Bima sajan kaula pae pek geus amanat ieu perkara singit kaula bakal ngancik ka Arjuna benteng kaula bakal ngancik ka putra ajen Jabang Bayar Wijudikanu sakitu Bima diluluyan teruskeun perjuangan Bima Cuk Rupina sanes kirang sono apunten